Ini mah maksud ini dia mah arti maksudnya karena penjelas hasil penjelasan. Musoalnya mana dari kita tadi ngawitan karena kita kalawan maca basmalah. Kalawan maca basmalah. Nyaeta hoyong kenging kabarokahan. Nyaeta hoyong kenging kabarokahan. Dina ngaranna kitab. Dina ngaranna kitab. Kalawan nutur basmalah. Kalawan nutur basmalah. Sabab nuturkeun kana Al-Qur'an. Sabab nuturkeun kana Al-Qur'an. Sabab nuturkeun kana Al-Qur'an. Da Al-Qur'an oge dikawitan ku basmalah. Oge sejak turut kana parentah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyata kul amrin dari. Oh, sebagai pikir. Jadi yang ajaran musholib dina kitab ngawitan ku maca bismillah teh. Terus hoyong ieu kitab teh cenah naon barokah. Jadi dikawitan ku bismillah teh supaya kitab teh barokah. Sabab naon nutupkeun kana kitab Al-Qur'an. Sebab kitab Al-Qur'an ge agung, penuh barokah, penuh hikmah. Atas oge ngalaksanakeun parentah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana Allah nurunkeun 104 kitab. Eta tinu 103 kitab. Eta tinu 103 kitab. Maknana dikumpulkeun dina Al-Qur'an. Maknana dikumpulkeun dina Al-Qur'an. Jadi anu 100.000 kitab dikumpulkeun dina hiji kitab eta dina Al-Qur'an. Terus dikumpulkeun bukan musuh dengan Zabur dengan Taurat dan Injil. Pokoknya mah teh ada Al-Qur'an. Kabeh saya di mana? Dina Al-Qur'an. Kudu pasal Taurat Zabur Injilnya. Terus saya pasaran Al-Qur'an,